Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sara'al islami fasahara sara'i'ahu lima waradah wa anja'arkanahu ala man nawah wa ja'ala amnan liman ladha ilaih wa sallama lima dhakhalafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sakumaha parantos ku urang diuningakeun yen saenyana hiji amal anu dilakukeun ku manusia moal bet matak aya ganjaran pikeun eta amal lamun samisalkeun eta amal dikerjakeun teu kalayan kaikhlasan. Lantas kumaha carana atuh supaya sagala rupi amal anu ku urang dilakukeun teh henteu sia-sia? Lantas kumaha carana supaya amal nu ku urang dikerjakeun teh lillahi ta'ala? Dina kitab Tanbihul Ghafilin waruwiya an Syakik ibni Ibrahim Az-Zahid jeung diriwayatkeun katampi ti Syakik Imam Syakik Syekh Syakik bin Ibrahim Az-Zahid annahu sanyana Syakik ngadauh itu Syakik qala ngadauh itu Syakik hisnul amali ari bentengna amal salah satun eta ayatilu salah satu asya eta ayatilu pirang-pirang perkara awwaluha ari kahijina itu salasah ayyaro eta yen ningali si jalma annal amala kana sanyana ari amal minallahi ta'ala eta tetep ti Gusti Allah ta'ala riak suro bihil ujbu riak suro supaya ngajauhkeun si jalma bihi kalawan itu amal al ujba kana ujub. Wasani sareng ari anu kaduana ayyurida eta yen ngarepkeun si jalma bihi kalawan itu amal ridallahi karena ridho Allah. Liak suro supaya ngajauhkeun si jalma bihi kalawan itu amal al hawa kana hawa. Wasalisu sareng ari anu katiluna ayyabatagia eta yen nyupri si jalma sawabal amala kana ganjaranana amal minallahi ta'ala ti Gusti Allah la tam'a war riya lain kana toma jeung lain karena riya. Bentengna amal tos tangtos benteng anu kokoh benteng anu kuat moal bet matak runtuh jeung moal bet matak hancur begitu saja. Termasuk amal urang sadayana perlu aya benteng pikeun ngajaga eta amal supaya eta amal anu ku urang dilakukeun teh henteu sia-sia. Saur Syekh Syakik bin Ibrahim Az-Zahid bentengna amal teh sadayana aya 3. Coba urang terapkeun anu 3 ieu dina kahirupan sadidi. Anu kahijina ayyara annal amala minallahi ta'ala. Yen nyangka si jalma teh kana sanyana amal teh datangna ti Gusti Allah ta'ala. Allah anu maha kawasa, Allah anu maha wisesa, Allah anu maha ngersakeun. Lamun samisalkeun urang nyangka yen salat urang, yen zakat urang, yen sedekah urang sadayana kehendak Allah, maka liak sura bihil ujba. Leungit ku itu amal teh naon al ujba sifatan ujub anu aya dina diri urang. Teu seuseurna jalma anu ngalakukeun kana amal teh lain karena Allah tapi melainkan karena ujub, pamer, sombong. Nah, eta hal anu paling dipikasieun ku Rasulullah ketika ningali umatna ngalakukeun hiji amal tapi lain karena Allah. Salat
semangat urang salat mun misalkeun aya batur anu loba. Nah, seperti itu contohnya. Beda kan salat di bumi nyalira sareng salat di masjid komo deui barina jadi imam. Beuh. Setan ngagoda ka imam jigana bener di kampung ieu moal aya deui imam anu pangalus-alusna babacaanana iwati saya. Nah, da sawaba moal aya ganjaran pikeun si eta jalma sok sanajan ngalakukeun salat tapi karena salatna eta lain karena Allah, karena riya, karena pamer. Makana bentengan. Makana ku urang kudu dibenteng. Benteng ayyaro annal amala minallahi ta'ala. Oh, urang ngalaksanakeun salat teh kersaning Gusti Allah. Hidayah sinaran taufeqna Allah. Da lamun samisalkeun Allah henteu maparin hidayah sareng taufeq ka urang sadayana, buabiheung urang bisa ngalaksanakeun kana salat. Makana setiap ngalakukeun urang kina hiji amal, beres urang ngalakukeun kana eta amal ucapkeun alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah Gusti. Ayeuna simkuring tiasa ngalaksanakeun salat. Alhamdulillah Gusti. Ayeuna simkuring tiasa ngalaksanakeun zakat. Alhamdulillah. Ayeuna simkuring tiasa ngalaksanakeun pangaosan. Tiasa ngalaksanakeun amal-amal anu sanesna. Syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Maka dina nalika urang ngecapkeun alhamdulillah tanda yen syukuran ka Allah Subhanahu wa taala yen urang geus ngalakukeun hiji amal maka Allah bakal nambahan kana eta. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ge Allah bakal nambahan kana kanikmatan. Kana kanikmatan amal anu ku urang dilakukeun insyaallah Allah bakal nambahan. Makana dina kitabna Shahihul Ibad min na'imad dunya yakfikal Islam. Tidak sapalih kanikmatan dunia teh cukup ku agama Islam. Agama Islam mangrupakeun hiji kanikmatan pikeun urang sadayana sabab Islam rahmatan lil alamin. Yajibu ala dukhulil Islam, yajibu ala mukalafi dukhulil Islam. Wajib pikeun sakabeh jalma mukalaf yen asup kana agama Islam. Sabab naon? Agama Islam nyaeta agama anu pang dipikarido-ridona ku Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ridho simkuring, ridho abdi. Tu billahi rabba, di pangeranan ku pangeran anu jenengan Allah. Muntos aya kecap ridho urang, Islam agama urang, pa Allah pangeran urang, maka sagala rupi aturan-aturan anu ku Allah ditetepkeun, anu ku Allah ditentukeun dina Al-Qur'an, parentah-parentah Allah anu dilakukeun, parentah-parentah Allah anu diparentahkeun ka urang sadayana insyaallah bakal ku urang dilaksanakeun. Saur Allah aqimis shalah, salat kerjakeun ku urang. Datos aya kecap ridho. Zakat dikerjakeun ku urang. Datos aya kecap ridho. Puasa dikerjakeun ku urang. Nah, kembali lagi kana persoalan. Salatna urang, puasana urang, zakatna urang. Sadayana bakal janten ganjaran lamun samisalkeun lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Kumaha carana? Nyangka yen sanyana amal anu ku urang dikerjakeun eta ti Gusti Allah ta'ala. Anu kaduana wasani ayyurida bihi, yen ngarepkeun si jalma kalawan itu amal teh kana ridona Allah Subhanahu wa ta'ala. Teu aya deui kajabi iwal ti sagala amal nu ku urang dikerjakeun teh
iwalti urang hoyong ngengingkeun kana karidoan Allah Subhanahu wa taala. Urang ngalaksanakeun salat kenging ridho Allah, urang ngalaksanakeun zakat hoyong kenging kana ridho Allah, urang ngalaksanakeun ngaos oge hoyong kenging kana ridona Allah. Teu aya sugan hayang harta dunia, teu aya sugan hayang itulah, hayang inilah. Nah, makana di dieu lamun tos urang ngarepkeun kana ridona Allah liak suruh supaya ngelehkeun tah si eta supaya ngaleungitkeun ku eta amal teh al hawa kana kahayang urang. Lain karena kahayang urang, hawa nafsu urang.